Alhamdulillah namanya nu kapihatur dina lagu bubuka urang kawitan wae nya dina wengi ieu pangintanya urang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sabada manjatkeun puji kali syukur ka Dzatillahi Rabbi nu mana urang dina wengi ieu dina raraga latihan atanapi napakeun sim kuring sabaraha kanca hapunten anu kasuhun boh bilih kagandengan atanapi kagaruahkeun hapunten. Oge teh hilap shalawat kali salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin-tabiinna, ka para umatna nu taat tumutkeun ajaran mantena. Mudah-mudahan cing kalebet urang sadaya dugi ka yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sadaya anu kusim keuring dipihormat, terutami ka channel Abah Caca anu sami kusim kuring dipihormat, ka ibu-ibu atanapi kasepuhan, para bapak sadaya, bapak RW, bapak RT anu sukemi kusim kuring dipihormat. Sim kuring dina raraga wengi ieu sanes naon kitu cek paripaosna sanes sombong. Sim kuring nada napakeun kahiji panginten pun rai Bapak RW Wawan ngagaduhan son atanapi meser engal. Alhamdulillah nembe hoyong ditapakeun cenah hoyong diterapkeun heula sateu acan manggung kaluar gitu tanya. Kalarasan ayati Abah Caca channel. Alhamdulillah ada nadang tena mangga urang kawitan dina lagu salajengna nya eta lagu bubuka Kembang Gadung khusus eta kanggo karuhun urang sadaya sanes kitu mah. Mangga urang lajengkeun dina lagu Kembang Gadung nyanggakeun. Bismillah ngawitan manggung muji syukur kaya lagu muji syukur kaya agung dadawi di masuci sawasiwi silih wani ngaturkeun Kembang Gadung tiabdi mah tiabdi sabarakanca moge ageng siapunten nada jambar hampurana amit kanu kagungan bumi obat anu kagungan tempat tiabdi mah tiabdi sabarakanca mugi ageng siapunten nada jambar ampurana nyanggakeun sabrang asalayan lebet ka cabe mah hanteu nyanggakeun mah tiab diatur lumayan lebet ka saya mah hanteu lebet ka saya mah hanteu dia diri masih ngacarincing mangka eling berang peting olaka jalan teuing salira kada diapi salira kada diapi
Pateka dan anu moya tang toser gogodana ku gogoda ulah hebat tapi niat kena kebat tapi niat kedah kebat nyagakeun mah nyagakeun sabrang salayan lebet ka mah lebet ka cabe mah hanteu nyagakeun mah tiap dia teu lumayan lebet ka mah lebet ka saya mah hanteu lebet ka saya mah hanteu kapungkur mah kapungkur katun carida ayeuna mah ayeuna kajapang deui kapungkur mah durai tineng ayeuna patepang deui layan-layan daun awi lenca berem ditawaran lain-lain bagja abdi bagja dengan di Bagaran bagja dengan di Bagaran salah si sarang mangandeng pinu kumah pinu sayang manukna mikasih mikadodan saksian mama saksian tengkat tarima orang bojong lana bager saksian tengkat tarima seniman jangan seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan jadi juru penerangan gadikir aja kembang gambir dan kalau jejekan jere dipikir bagi kapikir orang mata nyeri hati orang mata nyeri hati. Alhamdulillah namanya nu kapihaturnya eta Kemang Gadung cenah nya. Alhamdulillah asa waas gitu teh. Aduh, mohon sok sanaos latihan oge ngageureuleung we kitu teh. Da urang teh deui. Aduh. Mohon aya pandang aya mohon sadayana komplit. Alhamdulillah regreg mama ieu teh nya kitu nya. Sok sanaos latihan urang teh nya. Ayeuna mah kieu cenah mah Bapahanda kalaresan ieu teh cenah urang teh latihan carita nama kitu nya. Nanging aya nu bade kaul cenah. Kalaresan ti Abah Aca channel kitu dah. Dina laguna teh hoyong wangsit cenah tiasa henteu naroskeun eta oge Kasim Kuring. Mohon kalaresan dikenangan ku si Aeulem cenah tiasa tangtos. Aya gitu. Namina teh hoyong tepak hoyong kenal atau napi hoyong terang mah urang bilih penak di jalan gitunya Nyi Karsih ye teh anu katelahna mah mohon. Sok inget kayak sok inget ka baheula nyen ngalit Nyi Karsih gitu tah. Da tadi teh sareng Pak Otoy. Abah Otoy aya nuhun kalaresan anjeunna teh didampingi ku Abah Otoy sareng Pak Aca channel gitunya disakrepe engke mah gitu upam gaduh HP teh. Oh, oke Bang. Oh, sabret cek baru dak aya nama gitu. Mama, anu bade kabul neng siap. Oh, neng Karsih kitu cenah ada. Geuningan Mbah Otoy. Alhamdulillah, melak tepang di sini. Nuhun terus dirojo. Iya. Ieu teh saha? Aduh.
Abdi di mana? Saha teh ieu teh? Asa deg-degan bah. Gitu. Kakara nyarita di hareupeun kamera. Bener, asa deg-degan. Mohon. Langkung payus nama Mbah. Mohon. Penonton asa langkung payus sapami kaparayun sakedap. Gitu. Geuning aya. Bener, sakedap. Kapayun cenah ibu. Heeh. Upami tiasa dipalih dia sapali. Dipalih dia sapali tiasa. Kasorot. Wios apa wawancara heula? Maka dipalih dia tiasa. Alhamdulillah. Nuhun. Palih dia tiasa. Biaya mobil gitu deh. Bu, palih dia lungsur sekedap we lungsur. Enggak palih dia. Supados katawis garelisna. Kan pome yang engko gratis. Siap. Ya, apa? Siap. Mana ketahui? Mbah Lili. Pupuhu ti sini Bangreng. Cita Laksana. Cita Laksana, alhamdulillah. Nun Mbah. Ngarewong sakedapnya Mbah. Bisa wios. Nun. Punten. Mangga. Ingat tuh Bu. Ih. Sok. Siap. Adeh. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Sadegere-gereusnya Dek. Nyikarsi. Kak. Satiasana nyikarsi mintonkeun kapir gelanana. Langgung saya sapa heula ieu sadayana teh baraya Abah Cacat Channel. Oke, siap. Hai guys. Atuh ya Pak. Rewaseun, Bah. Rewaseun. Sieun. Iya. Oke. Lempang deui di channel Abah Cacat, tong silap like, comment, subscribe sareng hurungkeun tombol loncengna di handapnya. Janten tiasa ditongton ngalangkungan Abah Caca Channel tayangan-tayangan ti Seni Bangreng Cita Laksana dipuhuan ku Abah Lili. Tah, bade tumaros nyikarsi. Datang ka ieu tempat rek ngahibur, rek menta dahar atau rek menta ongkos kasih Abah Lili. Anu puguh nama nu kadua jeung nu katilu we. Oh, pul. Oke. Bu, keprok heula ka nyikarsi. Lungsur kaul Abah. Bulan. Nyangakeun ah. Punten sareng mobil listrik gitu. Sok pinter. Neng. Nang kita yang karsi. Alhamdulillah abi Abah Lili. Nanti kojong lo anu ganteng teh. Nepangkeun neng teh bade ngahibur ada nabi bade ngiring dingah gitu. Bade ukur emam. Oh, alhamdulillah. Panayagan ke cari bade ngatung. Abah, ayah Bapak Herman ayah. Ayah tangtos. Nun Bah. Bade nyaket. Mangga adu bageuna dina lagu naon cenah gini. Hayang wangsit. Hayang wangsit cenah mamahana. Wangsit Sukawangi eta wangsit Siliwangi. Hayang wangsit Siliwangi. Tepuk tangan para penonton. Iya. Silakan. Pajajaran tempat payung kadian ayeuna diundang ngupus tias mawarisan nyukruk kalor jajandra
Abuku kusur sabar tindak daduk naga sigar Siliwangi ginanjar kesatria hutan Seti tutup Luegarane manolohur Gara tugas anolohur Nu masalah nafsu tak kabur Seorang kepayun Obat Zaman ngadeg ngelupakon Nuka masun pajajaran Tempat payung kadian Ayeuna tiandangan Mupus tias mawarisan Yuk trugal raja candran Siliwangi muda Kemana Jubakti Marjuan Lambang kejayaan Siliwangi karapananggehan Kawari kaskumawan Putra Tipan jajaran Wawangina tambah mencar Sajagat raya sumaman Abuku kutur sabar Tindak daduk naga sigar Siliwangi ginanjar Kasatria Mukayatar Siti tutup Luegarane manolohur Kartugas anolohur Nu masalah nafsu tak kabur Hatur nuhun gelis keur gelis teh meuni lenggih. Aya neng. Aduh alhamdulillah 2000. Nya Pak RW, tempat latihan anu sakieu luasana urang mangpaatkeun. Margi simkuring percantennya, Bah. Mohon. Sumedang pusirna budaya nu paling beunghar seni dimimiti seni tradisional, seni modern, Laras. Giri Mukti pusatna. Laras. Keprok heula tuh, Bu. Tah ieu, Bu. Sok rojong ibu ku ayana seni bangreng cita laksana anu dipupuhan ku Abah Lili dia danget ieu sok bae teh teuing anu bade ngiring latihan kantun daftar ka Abah Lili atarapi langsung ka Kang Wawan Sonmen alias Bapak RW Laras. anu rek ngongkosan odih balik Eta sok Abah lain nang ari odih ka dieu teh karunaon sih apa ke bensin sabareng tungtungna komo berada di uing masih ebon babantu di dia teh oh sabaraha poe punten apa bahasa channel terus punten da insyaallah lah percanten simkuring tah kitu nya Bu sok
ambringkeun ka Pak RW. Siap Neng Karsi sekedap, ini Karsi sekedap. Ke sekedap. Bang urang talukan nya, Bang. Mangga. Oh, talukan heula. Lain. Nah, kan? Nah, rewas geulis-geulis karsi. Nya, Bah. Geulis-geulis karsi. Kemis fotonan teh, Bah. Oh, paing. Nya kemis, Bah. Ai kemis teh lamun dina sasatoana mah keuyeub, Bah. Kagigir. Nya, mohon. Keuyeub kagigir. Kuyup ge geulis. Aduh. Aranya Karsi. Desa eutik jelema anu melong ka hidup. Desa eutik tinangtos jelema anu mika hayang ka hidup. Ngan meureun saacana lengkahan heula Mang Odi. Lain kitu kan. Lain kitu, Pak. Mangga teh dongkok gobi urang lengkah. Ya, saupami aja minat barurang kali. Nya ti Yuswa sabarahanya, Abah? Ti Yuswa anu 5 Tibro lahir ge wios. ti barang borojol. Insyaallah dilatih ku ieu. Mohon. Kumaha, Bah? Hah? Sapertos abah, sapertos abah. Rasa sapertos Yuswa Abah mah 75 kieu ieu rek ditampi saupami hoyong tiasa jaipongan. Mangga asal mun misalkan nuju nyeri cangkeng mah ulahnya. Oh, Abah siap. Tapi ngan lamun Abah keur nyeri cangkeng mah wayahna moal dilatih. Karesan Abah meureun dipengkeun simkuring ieu tukang bonang, punten hoyong nyarios sareng babi buntung kemudian. Aduh, lupa we. Jadi siap. Siap. Insyaallah siap. Kanggo non geut ngalatih tur maparinan ilmu ka urang dieu terutama anu minat hayang tiasa ubang ibing dina bidang tari jaipongan. Jenengan teh saha sakali deui? Kasih. Nah, Kasih. mutarasi. Ngaran salus-salus jadi bau tarasi. Oh, semuhun. Nya. Tak kitu Cemimin aya ini kasih muhun. Ya pun tadi dia aya teh penonton namanya Cemimin ya. Aya. Mana Cemimin? Tak aya nama Bang, ieu Bang. Lamun ieu penonton anu lalajo, bade ieu teh murid ku Aca channel teh Bah, lain ukur dikenal, ditonton ku urang Sumedang ukur. Tapi norobos ka dunia wah, Bu. Ibu teh ibu bisa ditonton ku seluruh warga masyarakat anu aya di Indonesia. Oke biasa ditonton di dunia jeung di akhirat. Kalau lihat channel Aca sama kade. Beda deui. Carana kumaha nyi Karsi? Bu makan mie Sok aman ngomongan ku Aca teh ting tarik ngomong teh. ngomong sian. Cenah ngomong ieu Bah. Peda boda. Aya nu pondok, aya nu pondok. Aya nu pondok aya. Carana kumaha? Like, comment, subscribe sareng heureunkeun tombol lonceng di handle. Ayeuna mah urang istirahat heula sabab Bapak RW geus muncit entong. Alhamdulillah menang entong. Bete beuki entongna ge ndogna we. Geus eueuh nogna geus bae nog ceprot hayang daek beuki dipanggorengkeun ku aluan. Nog ceprot leuwih ngeunah bisa marahan mah. Yuk Bah, Mangga atuh nuhun. Ya sami Bah. Dikasih nuhun. Yang urang tah jeung kene kan. Saya Bah, saya. Selamat Pamit lah Pak. Nya pamit lah. Mohon pada kali pada tuang. Siapa tak keneng. Kumari